Coba duit, ayo. Minjem heula kadulungan. Minjem heula bukan dibere. Bah. 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 Yuk. Bah. Yo. Bah. Bah. Yo, aing dia. Ayo, Bah. Naon kira-kira Apa butuh? Yuk. Ya. Naon? Kasuan tuh duit. Heuh, kamu tuh nanya ke sabaraha poe gawe teh? 15. 16 aing paling ini bungkul. Bayar lah sabaraha we diberena. Lihat kan gawe nya? Gila, itu budak kayak motor. Oh, kan bayu ke 200 gram. Alah. Si Bokir bare duit boga duit, ayo paling boga duit. Berapa tuh, Bah? Oke baik, kayak sekalian poe bayaran di sekali ke. Ya udah 800 biji, kan 1 juta. Oh, cara jualan. Ini jual? Tuh udah kajual batu ali acan wae. Hah? Iya, sugane payu ke dadreung kan. Oh, bener emang udah 800 biji. Heeh, oke. So doakeun cing payu ieu. Jualkeun. Heeh, sobat. Ayo borkulir itu jual aja. Acan ka kita wah. Mau dikabaturkeun ah. Kasakeun. Antap sih buru. Oh, jauh digarang ampun anjing lu digarang. Buru. Nuhun, Bah. Oh, sok. Abah ngopet sih budak. Juga nih datang dah jang dina ayeuna aduh. Cair mah ieu. Teu ngayar si Bokir sarunya. Juga nih atuh. Panjang geus meuli batu sudin kami. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Udah, Aduh, cageut. alhamdulillah, Mbah. Aduh, batu ali tahu sih. Oh, hade atuh ieu ge. Heeh. Ieu aya kaperluan ka dieu teh, Mbah. Perlu naon? Ada kijem pacul sugan boga, Oh, itu ada pacul. dikomekeun solokan, parit, Oh, parit, sumujan solokan. kieu mah iya bener Pang eta. Tuh teh Syokir sakedeung deui da. Di mana? Tuh di kebun itu. Bon itu, Oh, jeung cokot teh cek urang we gitu. bener ya, Mbah. Nginjem sakedeung Oh, jig, nya. jig geus beak waktu Oh, lagi oh. gawe lagi, jig. Alah, Naon? kabaran panggih di dieu. Heeh. Bieu teh urang teh ka si Abah. Heeh. Si Abah teh, urang butuh duit. Si Abah bah cite tulungan lah, butuh duit urang gitu. Cing 200 mah gitu. Cing siapa? Diokir we cokot cenah gitu. Itu aing keur butuh sih gimana dibikin di kabatur. Lain asli si Abah urang bieu asli. Nah, si Abah balagu teuing. Urang gaya keperluan heula. Tanyakeun ku aing cing. Asli sok bener. Bah. Bener, Bah. Bah, isi okirnya. Oke. Hah? Tuh, yang madak oge. Si okir. Oh. Apaan si Abah teh keur urang tuh budak tuh hayang. Teh yang nyaho meureun burun. Waduh. Bener. Bah, bener, Bah. Oh, bikeun. Tuh, madak sok. Waduh. Salieun Butuh pisan 200 anak. Wah, tak oge. Asal lieur aing mah aku nginjem duit bae 200 ku dikabaturkeun deui aing mah. Aku bagu kebak dunungan goblok nih. Bah, Naon deui? nah, main duit bikin kasih kudin. Sudi naon ai maneh? Kudin dari maksa. Tadi ka dieu cetek bas serang jeung pacul teh cokot diokir, Aisyah kana dibikeun duit apa yang pacul dibawa deui. Ngomong lah pinjam duit kita Abah. Ye, hinjeun pacul, cokot teh ditanyakeun ka okir cokot gitu. Aduh, nasi goblok lu banding pisan. Udah tanyakeun. Kan itu ini nah. Ini teh itu bieu kana motor. Gelo teh. Goblok sideung tah. Aduh. Alah. Naon? Nipu naon? Si Abah teh lain duit, pacul. Pacul naon? Mani? Pacul, si Abah mah lain duit. Duit butuh lagi orang mah nginjem. Waduh, si Abah ge pacul. Bener. Urang mah. Balik pisan. Duit kagak si eueuh atuh. Paling nipu teh goblok. Lain geus pake mayar hutang urang teh jang. Bener hati duit aing. Heuh lah digantian lah baik Hei urang. raha. Oke deui. Waduh. Nah hayang kumaha mani atuh. Leutik-leutik beberenteng. Beberenteng.